karunya RTI ulama eta jelema pangapong-apongan jadi RT ulang cikulang itu kunaon sababna gaji lemet kadang-kadang teu dibayar unggal bulan lambat pan mun ngandelkeun gaji eta RT we nangakna gaji lemet pamaidok maleuyak benar mantak rata-rata teh dengekeun ya aya grup RT eta RT lamun keur ngajabatna teu ikhlas karena Allah biasana mantan RT mah sok rada polongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam na kencang didoakeun si loba duitna. Teu ngajawab tetep didoakeun ngeun sing nambah kreditanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah, wa billahi wa bihaqqillah wa bi syafaati rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-imamil kamili fid dunya wad din wa ala alihi thayyibin wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Wa qala fi hadisin ukhra innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala Adai bin Zaid bi syi'rihi anil mar'i la tasa wa sa'an qarinihi fa ina qarina bil muqarrani taqtadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arda fatada
mahabbataka wa ma'rifataka ila ya wali hadhil jamaah ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal. Para suyukun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, para hujat, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis taklim. Sanaos dari tata satu persatu namina insyaallah. Tengirangan karena rasa hormat sinoto asim kuring kasadayana. Urang sami-sami bantos doa mudah-mudahan ya alimil ulama guru-guru urang sadaya sepuh-sepuh urang ku Allah sing dipanjangkeun yuswana anu barokah sing jembar dina rezekina mudah-mudahan ditambih ka istiqomahanana ditambih ka ikhlasan karidoan dina hatena pikeun selalu istiqomah ngabimbing urang dina jalur anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia nu sementara urang hayang hirup bahagia, komo-komo di akhirat nu salalawas na pasti urang hayang leuwih bahagia. Di akhirat ge nu sakedeung pan ya urang hayang hirup senang. Komo-komo di akhirat nu sainang-inang pasti na urang hayang leuwih. Bahkan kahayang urang mapan di sini senang di sana di mana-mana hatiku insyaallah upama urang itba bil ulama cita-cita baris terlaksana amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila alal wilayah bil khusus Bapak Kepala Desa, para aparatur desa, bapak-bapak RT anu kusim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan ya pamimpin urang khususna di wilayah urang di nararaga ngemban amanat di masyarakat anu hakikat nanti Allah subhanahu wa ta'ala sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur iman aman uman amin tata tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo amin ya Allah ya rabbal sadayana warga masyarakat kampung Banjarsari desa Cipedang anu dina wengi ayeuna parantos korban moral korban material nu teu gablek ge yakin sim kuring gagableganan nu beureum ge bebentak anan demi suksesna ieu walimah sebagai wujud rasa cinta kepada junjungan alam. Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan sehingga jadikeun sababiah urang kampung Banjarsari sadayana kenging ridhona Allah kenging syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan di alam akhirat urang Banjarsari ngalut-ngalut ngabandalut ngemat-ngematnya tangpina ditanya kutakang lemurna ka mana euy ka surga alhamdulillah ka mana euy ka surga dipimpin ku alimil ulama ku para kiai nu ngamalkeun ilmu karena Allah diikuti ku jamaahna pang paneurian asup ka surga RT na aya RT aya hampura teh jalan akulah salah paham dan anu sia yang ngomong nage kunaon RT paneuri asup ka surga naon kuloba dosana belum tentu naon loba kasalahna can pasti RT mah pan keur alam dunia nage eta kawargana hadeku hatina hadeku bageurna da suhunan mana kakak nu mana anu can kadata anu can menang BLT atau PKH disayap ku RT unggal imah ditanya tah di akhirat ge kitu RT mama lain kuloba dosa ulah laju ieu bae ka RT kamin amalin ya tasawaru bisurati amali dunya
sumaya siru min amil akhirah bi husni niat ngabadeg dak nyek ngaleuyak kabli taksir loba anu casing nama cangkang nama pagawean dunia tapi kulantaran hade hatena hade niatna berubah 180 derajat menjadi amal akhirat dina wajah sabah ngahasilkeun ganjaran di hadapan Allah subhanahu. RT gede ganjaranana asal ikhlas karena Allah. Karunya RTI ulama eta jelema pangapong-apongan jadi RT cikulang itu kunaon sababna gaji lemet kadang-kadang teu dibayar unggal bulan lambat pan mun nganelkeun gaji eta RT we nangakna gaji lemet pamaido ngaleuyak benar mantak rata-rata teh dengekeun ya aya grup RT eta RT lamun keur ngajabatna teu ikhlas karena Allah biasana mantan RT mah sok rada polongo kunaon sababna tenggar kalongan loba di paido loba di carekanan kadang-kadang masyarakat nu teu sadar mah teu meunang bagian BLT teu meunang PKH RT nu dicekek ngelel-ngelel RT RT mah seragam gitu gablek bener tuh cenderang mangi aing seragam RT Allah eleh ku Hansip mah peso mintul ge boga pamokol bogaeun sepatu buat make manehna RT mah di mana horeng dah nekrapat ge nyembatik tatanganna lamun cenah teu ikhlas karena Allah atuh cilaka teh mata cing ikhlas bae talung-talung sabalikna kamin amalin dia tasawwaru bisurati amalil akhirah sumaya siru min amali dunya bisu iniat ngabadeg anu engkek na engkek akhirat make sorban make samping BH tamer panduang engkek akhirat goreng hatena dunia pokona mah aing mah teu kabagian berkat mah gerak deh teu kabagian amplop mah babayan boy dililan di lemur aing balas dendam aing alapatan beri prima jeung ngadkeun bangun tujuanna geus ka dinya tah lain dak ngaji-ngaji amat kuari ge loba banget bejo nan bejok banget kejok kaciri kukula melototan ke dia si eta mah bejo ieu tujuan lagi kejok geus menang kejok geus eta mah mulai geser setik-setik nyara nu rehe datang kanu kuek berset belumpan hampura kula malin nyinggung jolok mata herang nak jangan nyinggung pamali mantap jadilah penumpang kelas VIP jangan jadi penumpang kelas ekonomi jadilah penumpang kelas kapal terbang jangan penumpang kelas angkot lu kumaha kelas kapal terbang can nyorang neuleuh kula nu buat kapal terbang trayek Jakarta Palembang Jakarta Surabaya anu eureun di tengah jalan meme datang ke Surabaya sugan eta penumpang kapal datang ka luhur can datang ka Surabaya ngalang kagalna ngaragakeun maneh yang di dieu bae cenah aya teh kita nu kitu eueuh nya Jakarta Surabaya pasti ke Surabaya kabehan eta sakapal moal aya nu nganceleng di tengah jalan turun tapi jajal penumpang angkot kajian malingping bayah ngabadag nu turun di pasar Simpang ngabadag nu turun di Panggarangan kadang-kadang datang ka bayah mah angkot kosong tak geus ieu ge cirikeun bae da lamun anu can angeus acara geus turun ti kelas angkot bejo geus menang kejo tercapai sudah cita-cita utama leutik eta kayang pibusiakeun doa gila bae teh eta aing mah talok balik ka
aja geus beres acara ge can diberi amplop mah. Tuh, pan aing kelas kapal terbang. Awas dirikeun bae nya. Dirikeun panitia mun anu kaluar teh heula. Mudah-mudahan orang jadi penumpang kelas VIP, kelas kapal terbang, insya Allah. Iya RT panari asup surga lain ku sabab loba dosa, lain ku sabab loba kasalahan, ku sabab karunya ka rakyat. Mantak manehna mengeureuh ke di akhirat mah unggal juru raka rorah-rorah kali pariksaan ku RT. Disingkap-singkapkeun ruha nyandai kapang aya ibu-ibu urang dia batur mangeus ka surga kabehan kumanehna manongeng-nongeng birit bae kana neraka cik RT eta dia sarmoah teu di dunia teu di akhirat ngaliwukeun bae ka ngai manta ulama jarang daek diajak jarah ka Banten ka mana ku ibu-ibu kunaon sababna eta grupna eta ngariweuhkeun batur mangeus jarah kumari di Padagang Sawo keneh batur geus naik kana mobil balik di Padagang salah unggal Padagang Sawo diasaan 22 10 Padagang Sawo 20 asup kana jero beutengna angel eta grup eta ai eueuh eta grup eta urang jaku butuh ari aya ngariweuhkeun ieu RT mariksaan saha mariksaan rakyat na diguar aya heueuh ibu-ibu aya dia kunaon sarboah gegera ka surga jeung kami abi mah Pak RT boga bosatan katobatan memeh maot dosa naon dia keur hirup pernah bejusan salaki sesorian mikir rumah saburung aya keur memeh kawin murah senyum ngeus kawin murah bejus bangih di mamana jeung salaki geleger bangih di buruan geleger salaki keur ngopi di tengah imah sarboah ngalalar kunaon cing kudu bejusnya makana geleger bae cik salakina sarboah atuh dia boga rasa barang saya tak kana bejus salbatan sigung eta dia kumaha sarboah pan eta mah ngalawan bae dah di mamana ge setelan dealer ieu nembak atuh jauh teh kakak pejus yo haliu amat bandung nu enteng dong teu boga dosanya cik salakina cik dia pejus ieu aing mah teu mabok doang ku bauna ngajawab keneh ngajawab meleleh eta mah atuh jauh teh haliu amat jauh jelema kakak cik salakina yang beli jelema ieu lodong salakina geus teu kadeuleun jelema mulut ya gerara robah mak mulut berarobah jor teh dak cara mulut mana kumaha oge nu penting aya asarna nu penting aya tapakna nu penting aya hasilna jor teh nu kumaha ge nu penting aya hasilna dina kahirupan urang dari artinya apa ningalikeun suksesna hiji acara terutama maulidan lain ditinggalin loba jamaahna lain ku sabab kaondang penceramah kondang anu mahal lain ku sabab loba dongdangna tapi tingali apakah aya tapakan nu tadina telok salat geus muludan daek salatan henteu eta ngaranna mulut anu mabrur luang munga haji mabrur eta aya jelema memeh munga haji mah hade ku carewetna teh baris munga haji mah kalem ditanya ku salagi repeh bae reng korek tas buat kapal gandeng cenah aya anu tadina keur memeh munga haji mah korek mereket jahe butut kasiram jubur kotok mual-mualan ku korek-korek nak geus beres munga haji marosaan deui aya nu cager gitu jadi bager aya nu ngarosaan aya nu keur memeh munga haji mah eta ibu-ibu eta teu kaur ku nemong-nemong aurat bae eta mah ke tiung dong nah hareudang bae hulap bae
Geus beres munggah haji mah alhamdulillah kuari make legging. Panggilan yang deuleun ini make legging. Aku mercek bari burina aya aranan Hello Kitty hanya tubak bae ceker cenah jongklok. Gara rasa unang gila atuh gila nama ganjaran urang teu meunang dosa mah heueuh nikmat henteu leuleuhna. Atuh birit seduang nangka buruk di lejingan mending birit parawan panasaran ka dosa oge. Ieu mah ini berelu kita deuleuna ge. Ya Allah. Ya guys beres muludan kira-kira aya perubahan tahal hanteu hadirin kunaon sababna eta berarti nandakeun mulu tersebut sukses. Ieu mah panitia kaberangan jam 7 isuk-isuk barang bentar teh ngobrol alhamdulillah dah cenah muludan urang suksesnya salat subuh kaberangan sukses banget dia hejo dalam tamu sholat engke munci subuh nah batas itu jamaahna mun nambah jamaahna berarti muludan mun teu nambah pejes ieu mah tas muludan imamna ge kabeurah mabok berkat mulut gila ieu eta kakek hidup gitu berkat mulut mabok nu berjamaah dosa kabehan lembur aya kitu mun dihiji lembur nu berjamaah sama sakali dosa kabehan ulah teu baca teu dosa tapi lamun aya saparo gugur dosa tilu sejen ngeun teu meunang ganjaran ieu mah kieu nage mah bokejo wah teu hudang bebegan ngomong-ngomong sukses naonan sukses hadirin nu koret tadina jadi bager pan kadang-kadang aya eta jelema sugih ku sugihna mampu ku mampuhna atau karuh teu gablek mah tapi karena pengeluaran sedekah hade ku hesena ada dengetan nyawa dari akan kebo nyawa toh kumanya warana oh jadi orang kebo beneran loh eta kebo gede taletik gede kebo mah lanjut tai kebo sagede tai naon sagede tai naon atuh sagede tai kebo mutu geus sagede RT kotoknya kotok taina sagede naon sagede kotok kunaon sababna atuh awak lagi leutik talihna leutik mah jelema mah ulah serab ku pangkatna ulah kabita kulo bapak kayana brok di juru brok di pantok si jabrik di pipir si jabrong di kolong lubak libok loba-lobokeun imah pageuh pake weuteuh pake naon pamajikan opat kabeh reuneuh deui ulah kudu kabita deuleukeun pengeluaranana ulah deuleu income pendapatanana lamun nu sugih pengeluaran sedekahna gede eta ibarat kebo ngising sagede tai kebo normal ngaranna kebo cager ngeun pan kadang-kadang eta aya kebo cerelet we ngising sagede tai kotok eta kebo gering dak geura dipencit teu karah geus lamun aya nu sugih infak sedekah muludan urunan hayang sarua bae jeung nu masakat 100.000 kumaha lagi 100.000 eta berarti kebo ngising segede tai otak kumaha kendak ulah dari aja lama main kontit pak ngan ibaratna eta doang kebo ngising segede tai kotok teu kebo normal eta kebo gering eta sebabna kotok mah moal mungkin ngising segede tai kebo atuh teh lagi leutik atuh aya leh ku gede tai kebona jawakna ge jadi gitu dalakan tak geus muludanana apakah aya perubahan apa hal anu tadina bapak-bapak ngedul berjamaah kadang-kadang aya nu keneh jelema nu daek teu salat geus muludan mah berjamaah narai rajin ngajina daekan Pak aya pengajian di dieu kan aya laju sok lo kayak jamaah loba ngadenge bae di imah
Wan rata-rata di mamana kita jamaah pengajian beda. Mun grup nu itu mah tuh grup nu make tiung. Eta grup nu carewet eta jamaah pengajian Allah. Di Malingping gede itu. Tingkat RT seak, tingkat desa seak, tingkat kenyapatan seak, balik di seak kasalaki. Kadang-kadang jamaah bapak-bapak maki-aki doang opatan, nu hiji mejus bae boson, nu hiji kieu bae keluar BKWS, nu hiji batuk bae cik kiai magahan tunggu lain. Jamaah nu ibu-ibu mah loba, engke geus muludan, coba tinggalikeun jamaah pengajian. Mak ulah sok ngomong-ngomong diajak ngaji can menang topik hidayahnya. Iya mah disamper ku bapak turun teh urang ngaos yeuh berabati payun abi macan menang topik hidayah. Yang nyawa bibirna dan menang topik hidayah sosohoreun. Aja topik hidayah naon kitu atuh topik hidayah. Topik hidayah mah hidayah kosong eta mah, hidayah spesial, hidayah tertentu. Sebab naon belum tentu anu sok ngaji ge menang topik hidayah nu ngelmu maloba nu carang oge nu ngamal ngabadeg nu ngaji mah ngeun pamake polongo ba bener tak? Oh ngaji ku ngajina polongo ku polongo gila ngaji bae balik ngaji maki di tengah jalan perler babari nangtung laju lain ini sang nyertai kalau disintrekan hulu kontolna cetrek 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 di guru kontolan nggak saya tahu lah lihat entah disinterkan mau diadukan jam tiang listrik digasahkan getrak 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 cik tiang listrik hanya hona hayu sanu menang lek kabelnya leket pan ribu heta aduh model ibu-ibu ge seak kasalaki balik ngaji ngamalkeun can eta kana ilmuna kadang-kadang memeh ngaji ngancam salaki balik ngaji nyarekanan salah memeh ngaji satang dalapan geus kadenge ketua pengajian sosolawatan di Malingping mah kieu ya ibu-ibu sakalian hari ini teh janganlah kita lu sabab itu kawa oa cuma nggak ada yang tas nyusuhan eta nyeta tiluduna buru bunga sosolawatan kasalakina kan dia kumane naon kan dia iya kami nek takorup ke Allah tumiran saya tahu ngomong takorup jenah kau kami itu takorup bisi kamurangan jika bila menemukan pakaian dulu nya tiluduna wayang nanya kakumane iya pakaian tiluduna gerak poek-poekeun pokoknya mah balik ngaji tadi poekeun gerak baik kamu ngancam lain memang ngaji ngancam salah balik ngaji nulut tai kotok di sosompang tadi aku mana kesalakina nyokrong dasar salah kisieun kewe oyongkong salakina ya pong kayak papo lain lupa kayak gitu mah bila mana perlu tukar tambah bungai udah ganti ya tadi aku mana nah tadi ya nah udah tanah tak atau tadi kotok di salakina oh lain tadi erte kunan tadi pijon eta kieu eta nyinan bae mete bae eta can ngamalkeun kana ilmuna taufik hidayah mah ye eta geus ngaji nah daek ngamalkeun kana ilmuna urang mah daek ngaji mah can taufik hidayah karak hidayah amma hidayah anu umum kabeh ke loba anu daek ngaji mah ngabat iya kuari nu ngariung mulut ngompada dia tapi kadang-kadang ngan tujuan ke jodoh cirina teka bagian memang marahan
padahal mah denge kedah dari besok ngajiongkoy besok araredan beongko wabil qadari khairihi wasarihi minallahi ta'ala pan eta rukun iman bagus goreng hakikatna ti Allah menang bagus cik mau menang cik kurang goreng atuh nasib ti Allah tak lu penting kurang geus nyareat nanyakeun ka panitia dak nang geus beak atuh nyareat geran ulah cicing bae ai hayang mah bisi maka kata kadalong mah ndak poe awakna hidung deui oh deui ka cenah hampura bae ingat urang ka nasi dasarnya ulah pasrah kumaha Allah bae engke calana marosot teh kakak mah tadi ngaturkeun ya kumaha Allah bae katik pamajikan calana marosot kumaha Allah bae atuh gang anjing dia kolong lega bagia ngan sabenerna mah hakikatna mah KBG nu menang nasib menang anu teu menang keneh menang naon menang nasib teu menang urang contohan kula tas ceramah biasa di mana ge ngaran balik ceramah mah amplopna gitu bisa ditikelkeun kanel ka teu bisa ditikelkeun waktu tas capek wajan banyak kaprah di mana gitu aku di dieu teu kaprah jelema teu kaprah mah pieu omongan laju geus kitu anu hadaratnya menang amplop kiai setempatnya menang amplop ngan ipis nu eta bahkan aya di ditu kabagian amplop ngan KBG menang kula menang bagian nasib amplop kanel nu hadarat menang bagian nasib amplop ipis anu teu menang bagian teu menang amplop jadi KBG menang naon menang nasib kaharti teh cak itu nasib eta kan bahasa Arab bahasa urang nama babagian nya geus lamun geus menang dengekeun dah ulah neuleun berkat di direun bae aya jelema ih boga geus menang neuleun nu babaturan bae nu dia mah cenah aya Coca-Cola nu dia mah aya sarimian nu dia mah aya kerupuk duyung ka kerupuk duyung saya tahu digugat mau ke KMK ngagugat kerupuk duyung insyaallah sampai kiamat urang moal bahagia hirup moal tenang hirup lamun nu dideulekeun nikmat batur doang kumaneh teu boga nikmat kabeh geus dibagikeun ku Allah nikmatna ngan urangna teu syukur teu sadar sehingga rumput tetangga lalu lebih hijau asalna nikmat batur mah gede bae urang mah leutik dan bila tamsilanus la katamsilujuhul qawaid urang buktikan bukan cuma sebatas kata-kata tapi realita dan kenyataan nyawa kan ambe doang kumaha nyawa ambe oh jadong be bibit teh solana embe aya buluan tau bah loba tasautik bulu embe coba loba laju mah aya buluan tau aya nya laju loba tasautik bulu mah sautik aya denge kendaknya eta bukti mun nikmat nu batur mah loba bae bulu embe mah kajeun loba saeutik bulu urang kajeun ancal-ancalan loba kunaon sababna bulu embe mah dimulai buntut kana hulu disebutna bulu embe bae ngan hiji coba kurang buktikan nu dina buntutna bulu nu dina tongongna bulu nu dina beutengna bulu nu dina kanjutna bulu nu dina ceulina bulu embe nu dina huluna bulu embe ngan hiji coba bulu dina awak kurang-kurang cacah karaya ya bukti dina hulu urang aya buluan teh nah ngaranna buuk hiji-hiji jeung meimbang turun ka gigir ka dieu nani ngaranna cabang heula ku bade mah can dua hiji tah eleh mbe bisa tinggalin turun tina cabang ka handap kana gado ka dieu gogode tilu hiji dina gado di dieu nya bisa jewir dua jewir bukan janggot opat hiji dina kumis aya angkat aya 5 hiji dina bibir ya dina jero irung rangongsogan bulu irung genep hiji jauh katinggalan meh
bulu mata 7 hiji di luhuran mata ngatarang aya halis 8 hiji dirinya turun kaki kirina kelek ulah dia bulu kelek 8 hiji lompat ke tengah lalaki mah dina dada aya buluan 10 hiji tidak dada kahanak anca-anca jara ringis atuh ara ringis turun ke handapnya aya buluan tuh kakak aya sok diri bonding teh naon ngaranna bulunan eta bulu naon budak singkat bae kan goreng mah zaman singkat nasgor nasi goreng baslok bakso dicolok ngabadil eta ge singkat bae naon ngaranna bulkon 11 ta bulkon gini mun di awewe ade singkat tebe bultum diburi rawis resan buldum kahandap bultis bulu bit oh loba tuh kak oh jeta sadar artinya di mah kurang eta loba siapa bilang bulu kita sedikit numbe mau loba dengan hiji bulu embe sampai kiamat dah moal angus ya orang nikmat seueur benar alhamdulillah maka kurang pentingna syukur ke Allah subhanahu salah satu bukti syukur orang penting iya teh syukur ngaranna aya syukur teh naon hatur nuhun sabab naon lamun hitung uji antara nikmat Allah jeung ibadah urang ngabakti urang ka Allah jauh tangah kalang ka langit bagikan punggung berdukan bulan loba keneh nikmat dan pelayanan dari Allah daripada ibadah urang ka Allah Pak lamun hitung uji urang asup surga pamal ibadah urang caduh mumpuk haram nempak wiwun ore tatakan ini aya kajutan aki-aki loketan moal aya moal bisa asup surga ku amal ibadah kajian misalnya dimulai hirup sampai ke kapai dan pernah kaselang ku maksiat sedikit pun tetap moal bisa pakai kartis pakai beli surga kenapa? Terlalu banyak nikmat dari Allah dibandingkan jeung ibadah urang mengerjakan amal tanpa percaya karena syafaat maka tinggal tunggu tanggal mainnya paling orang nyangkorah karena kakak kulandak nanya leungeun kakak loba keneh nyekel tasbih loba keneh nyekel SS nyawa SS loba keneh nyekel tasbih loba keneh nyekel MK benar hiji tragis bukti sabab ieu nu ngarorokok kuari kulagenya lain nyar kangeunaan tapi loba kapusing loba beban kunaon disebut nyar kangeunaan piraku nyar kangeunaan ku rokok SS ieu wae mah MK lain ku ngeunah ku pusing loba beban di mah anak para baneun pamajikan cerewet deui matak mahnya lamun salaki mah ngawos bos dengan rokok eta lain nyar kangeunaan nu rokok nu ngeunah mah lain rokok nu eta ieu nyebutna ge kula mah teu sanggup we duit eta duit ge nyahoan dia hargana ge 50.000 ditungguan ku si mbak di Madura cik urang mbak meuli ese teu wani kula eta nyebutkeun kitu mbak meuli ese teu wani kula pan eta ngomongkeun ngantakeun eta mah eta nu ngeunang menu eta mah SSM ka gandeng aing pohor kaciri ngududna ge asupna ge ngeluung luhur nu parusing bari make tanah guys sugan kapiten saparo ka pusing lain nyar kangeunaan eta lain ku pararos mendasarna ge kak mumpung di dunia ngarokok mah demi Allah bikulah masuman ge di akhirat mah kakak moal hayang udud jeung moal aya udud keurna aya udud eueuh seuneuna kah kakak nyebut udud kudu turun heula kana rorah neraka dae di surga mah tuh kudu popolah ya eueuh seuneuna neuk turun cik malaikat balik neuk ka mana dia neuk nyemut rokok moal gitu jeung deui atuh moal hayang udud dia sebab di dunia ulah bakal pusing udud di akhirat mah ulah bakal pusing insya Allah di dunia mah orang boga pamajikan hiji nyatakeun nya begeng nya gambreng nya geheng dipusingkeun bae
di akhirat maka pangmiskinan mata di dunia sing salaladar geura sadarkeun hate geura karek ibadah ka Allah di akhirat mah urang moal bakal pusing pangmiskinan pangeusi surga ieu pangmiskinan mun di dunia kudu benang BLT eta pangmiskinan ka ewena 70 pamajikanna eta pangmiskinan ka pangmiskinan kadang itu oh pangmiskinan eta pamajikanna 7 jadi dunia mau ulah tahun miskin nu sugih ge pamajikanna ewena hiji doang kunaon sababna teu dua sieun anu kolot daripada digebuk ku pangari hiji paling kalian ku setia eta hatena mah geus get-get bae hiji tapi di akhirat 70 awewe urang keur kalikeun susuna we nya ulah ketika teh mah susu awewe pan 2 meureun nya kali 70 teh berapa 140 nyenye pamiskinan di akhirat boga 140 milak pan susu mah milak mah Indo milak enak ilak kutang milak eta bakal boga 140 susu 140 nyenye luar biasa alhamdulillah bari jeung susuna susu bidadari kah tidak bisa dibayangkan oleh hati kita dan pikiran kita dan pernah leuleuh beh nu bagus doang kitu mah teu cara susu pamajikan urang cangkel minyot lagi kunaon sababna susuna dihadap beutina dina dada ieu tangah teu Soobyo malam Jumat salaki bingung ai susu dia di mana teh udah timur dina cecek olah awatan kelong wewe di akhirat mah 170 sosok susu cuma lagi balas sosok 140 susu bayangkeun 140 susu kah leungeun urang moal tahu nyekel batang rokok logika kita berbicara seperti itu leungeun urang moal kaburu nyekel rokok sungut urang moal kaburu nyekel rokok 140 ngegenyel boy nangkel mau turun-turun kah mas ngahayal na burung bisa tengah laman tak sing daek ibadah oh geura ngarokok bae kuari udah teruskan mengpeng keur di alam dunia urang kuari syukur ke Allah syukur ke Rasul Allah sebab syukur terbagi dua hiji syukur alal khaliq dua syukur alal makhluk syukur ke Allah nu ngadamel urang jeung sadaya alam dunia syukur ka makhluk syukur ka papada syukur ka nu berjasa ka urang sekecil apapun jasa orang lain jangan pernah disepelekan eta ngaranna jalma anu boga rasa boga budi pekerti boga akhlakul karimah gitu ulang pula kasih Mas Yanto hatur nuhun gede kunaon sababna ulah ka jauh ngeulung lajuna ku gara-gara si Mas Yanto tuh hatur nuhun Mas sing dikajar ku Allah subhanahu wa ta'ala makin gagah pokona nama channel syukur lah jasa batur dari ama ieu mah dibere ku diberena ngutu keneh bae wah rek orang Cipadang budak cenah orang dunya berangkat lemet-lemet teh di guar poe beuheungna doang kotok jadi leureurah ibu kau syukurna sakali ampun syukur ke Allah nu kayak dia syukur ke Allah makanya pelajarannya dari angka kelahiran Rasulullah kenapa Rasul lahir tanggal 12 wafat pun beliau tanggal 12 jadi serba 12 ada apa dengan angka 12 apakah Allah tidak bisa melahirkan kanjeng Nabi ini tanggal 12 mau tanggal 12 tapi serba tanggal 12 ada apa rahasia dibalik angka 12 orang berbicara nah kalakuan orang beula sapopoe coba eta cilaka pangparahan cilaka sabaraha cilaka 12 kalau anu liwat eta cilaka teh pusing cilaka 20 oh bukan anu cilaka 12 pihak derak eta geus pangeusam cilaka 12 cilaka 12 mak aing dinu hajat teh sabaran lengkap sabaraha samara 12 nah gaya samara 13 gaya mun main bola pemuda mun
kurang pelanggaran di kotak penalti pan 12 pasnya disebut nah bener tak 12 pas 30 pas serba 12 kita hidup waktu siang di jam 12 jadi tipe orangnya 12 jam tipe tim 12 jam artinya waktu orang di alam dunia mau liwat di angka 12 ketika ajal menjemput kita orang maupun poting mau liwat di angka 12 diumumkan ke RT di musola assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubung RT na anyar kene dan bisa sambutan kudu demam panggung kudu nama innalillahi kalah alhamdulillahirabbil alamin tatangga orang hadirin geus pae alhamdulillah pae na hadirin kakarak pae na kakarak cik nu ngadenge ayo pae sok sabaraha kali teh maraeng maksud nama mautna nembe pisan ieu mah pae na kakarak pae na kakarak eta moal liwat di angka 12 jam 3 tangeh keneh ke jam 12 jam hiji komo moal liwat di angka 12 berang jeung penting oge kalimat tauhid la ilaha illallah eta hitung ku kakak angkana 12 huruf Muhammadur Rasulullah eta 12 huruf hadirin 12 serba angka 12 artinya kalau kita mau selamat dunia selamat akhirat bahagia dunia bahagia akhirat ulah poho ke angka 12 saha eta angka 12 terdiri dari 2 huruf 1 dan 2 direnengkeun jadi 12 angka 1 siapa Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad Allah ngeun hiji teu dua teu tilu teu sakutu pikeun Allah dina hal apapun Allah maha tunggal itu adalah kode isyarat angka 1 adalah angka korik Allah adalah nomor 1 teu aya nu leuwih heula daripada Allah teu aya leuwih daripada Allah dina sagalana Allahu ahad Allahus samad Allah angka hiji teman tidinya sameme Allah ngadamel Nabi Allah Adam bahkan makhluk nu sejen mau pertama kali damel dari cahaya Allah adalah cahaya Rasulullah nu kadua didamel nah maksudna nu kadua aya sanggeusna Allah teh adalah Rasulullah cahaya nak didamel tina cahaya Allah eta ngadamel langit bumi ngadamel Nabi Adam bahkan termasuk Nabi Adam didamel tina cahaya Kangjeng Nabi mata kerja Nabi awal didamel awal diayakeun akhir itulah Rasulullah itu angka 2 eta Rasul makanya 1 dan 2 adalah 12 nah lamun geus aya angka 2 aya angka sabaraha angka 3 macet didinya jajal nu ngajajal son 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 3 2 1 tes elok ae nu ngangga jajal sawan tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mal aya pasti sampai angka 3 doang nista maja utama kalau anda mau jadi makhluk yang utama maka dekati nomor 2 siapa Rasulullah kalau anda mau jadi makhluk yang utama jangan lupakan angka 1 Allah dan Rasul la ilaha illallah Muhammadur deket jeung Allah deket jeung Rasul mistah maja utama itulah makhluk anu utama makanya orang kudu turun sabab ayana angka 3 teh sabab ayana angka hiji jeung angka 2 gabungan angka 1 dan 2 1 tambah 2 3 moal aya langit jeung bumi jeung sakade termasuk urang Cipedang sekalipun lamun moal aya na Kangjeng Nabi cik Allah laulaka lama khalaqtul aflaq jikalau andai kata Muhammad aing lain putus anjeun lain kayakeun anjeun ka alam dunya cadu mungkuk haram dempak boy uteuh karek caktakan ni aya kancutan aing kudu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi ngan kulantaran aing putus anjeun ka alam dunya maka ayana satun kabilang saeuing sagada isina termasuk urang sadaya mantap urang syukur ka angka 2 jeung angka hiji ka Rasul jeung ka Allah gambaran syukur ka makhluk jeung ka Khali ieu muludan ngaranna muludan menang dah gitu marokanan
gitu mulut mata kurang anak muludan panewa kotoknya pan kotok ke sarua aja kurang angkat tilu tok cik kurang dia aku ingin pakai syukuran ke angka 2 jeung angka hijinya tok sing ikhlas diri do bae neuk dipencit cik kotoknya warakok mohon cik mangga daripada abi cenah suul khotimah dipaling ku budak pamuda pakai babacaan mending husnul khotimah pakai muludan pencit ku salakina grosol mamuk eta kotok paling mah jero nama nyanyi eta kotok atau kumaha cik kotok ieu mah kula ngomongkeun ngantakeun kotoknya ieu cik kotok teh nyanyi sik asik pakai muludan sik asik bakal dihakan kudu make sorban jeung ku kabehan oah-oah cik saeta cik ulah ngantakeun ulah ngomong kotok morotot kai ulah mah ngantakeun ya urang syukur kurang kudu syukur karena urang mah makhluk anu di mata paling loba di Allah ulah tak nu di luar nu di jasad urang cik Allah urang mah manusia didamel teh bi ahsani taqwim dina dedegan anu paling sempurna nu paling gagah paling lengkap sagoreng-gorengna urang naon teh urang Cipedang we pokona mah panggorengan mana panggorengan anu leut kula aya tadi orang panggorengan anu panggorengan di dieu misalnya yo aya anu panggorengan di dieu lamun kurang diasupkeun ka Ragunan kana kanang monyet tetap bakal jadi koper boy bakal jadi paling ganteng dibandingkan sama presiden panggantangan baik tuh bisnis awak orangnya amanat bakal diminta tanggung jawab ku Allah gagah orang mah ih sige antara sumut jeung jubur beda orang mau posisinya sumut di luhur jubur di handap coba merata pak rata jubur lempeng jeung sumut coba lah urang jubur jeung sumut lempeng moal aya WC di handap pak pasti nyeda dinding gitu nembak ieu nanti sadar gitu dari amal lain mikir dia gila ini kolot-kolot bahasa saya nik ya etak urang mah makhluk paling sempurna maka suatu ketika ada obrolan di medsos antara kotok jeung sapi sabab kurima satoge asup media sosial matak alamat email kotok mah www.kongkorongok.com eta si kotok teh aya ngomong komen cik urang di FB Facebook ngun Facebook dunia kotok si kotok teh aya panghewaan ka makhluk Allah nu ngaranna jelema si kotok ieu jelema kan eta kotok hewaeun ditembak ku di komen ku sapi eta si postingan kotok teh cik sapi lah joko dia marah ke jelema oh cenah teu pupugu jadi cik kotok dia mah teu mikir ieu dasar sapi bayangkeun ku dia omo bulan mulut neuk hajatan neuk ruah rieuh leutik eta urang neuk aing beak eta ku sia daging aing ledis tulang aing jeung kulit di sayur sop bulu aing masih dicabut pakai gegere liam ceulin aja pangeunna tangga gegere liam ceulin ku bulu kotok mah beureun nyekalan kana tihang teh nya salaki ngaduran gitu kadeng ya ngeunah eta can urang deuleu kula jelema ngagere bulu ngaran ceulin ku bulu kelek can urang ku bulu kotok jadi kabeh beak eta nok aing daging aing tulang aing kulit aing bulu aing beak eta ku si eta ku jelema teh aku urang cik sapi atuh sing sadar pan urang mah makhluk ari damel Allah pikeun kanikmatan jelema atuh aing sadar cik kotok adinya nama ngeun ulah kieu ge gilir eta urang Cipedang moe pare giliran moe pare aing can nyong-nyong acan kok mau geus nyong-nyong geus dipareng we kita buset henteu kadang can suka aing engkleng-engkleng pincang di balik kurang Cipedang nu moe pare padahal mah eta mah nya keur dikepare ke kurang kotok nyong-nyong pare meuti ku biasa juru karo geulina ge leutik da dikorek
tukang kotok mau bisa ngeberekat. Buka pikiran. Maunya kotok mau besek. Atau balik di korek kalau kotok balik guru ke kanang dan jing besek. Ampun, ingat orang dia berlegu. Hei, kotok jengkelan. Cik sapi, itu malah sana. Komo aing gak jalan mama hewa jasa. Kunang gitu, aku bayangkan ku dia ungal isuk susu aing dirancetan. Cik sapi, eta penuh di inuman kurang susu eta Indomilok, non enak kilek, bendera kilek, kecuali kutang hilak mulai. Eta pan asalna tina susu sapi diperah eta, diperes susuna ku lalaki bari popeureum mandeu. Ngabayangkeun naon boh. Laju marakunan cikotok jadi geus jeung aing. Pikeun kalimatan jelema heuh geus sadar tadinya namun hayang aing mah ulangan bisa ngarancetan susu aing doang. Ju kumayang na dia gampang aing dikawin mah lamar-lamar. Emang aing jablay. Sapi teh cik sapi ya mah. Sapi. Nganda urang rapat akbar pada sidang istimewa di gedung DPR kotok. Di gedung DPR sasatoan. Biarkan ndog dia beak. Jortain daging dia beak termasuk bulu dia. Susu dia dirancetan mau pergi jelema. Tapi tunggu tanggal mainnya. Ketika suatu ketika manusia hidup di dalam dunia tanpa ilmu jeung amal, maka harkatna, derajatna, martabatna bakal lebih rendah daripada urang. Nah. Repeh darahnya. Lamun jelema hirup geus teu boga adab, geus teu ngalakeun ilmu jeung amal, maka harga urang leuwih derajat daripada saat don bila tamsil geus da urang buktikeun mun bener derajat urang bakal lebih rendah dari satu. Ulah berbicara daging nak, ulah berbicara kulit na urang, berbicara tai nak masih kena payu tai kebo jeung tai kotok daripada tai RT. Bilang tai pejabat. Bener tak? Eta nu sok paling nyurubuk cabe, tai kebo, tai kotok, tai RT. Urang buktikeun ku didalekeun kana panggung ku kabehan. Ieu gambaran camah. Ieu lurah, ieu lurah, ieu RT. Nah, ieu kebo. Opat nyingkireuh anu saja. Opat. Suatu ketika camat kunjungan, camat Wanasalam ka Cipedang. Pan lamun camat kunjungan pasti dikawal ku lurah. Lurah pasti diikuti ku RT. Datang ke leuweung ieu si camat hayang modal. Cik camat ya ka Palurah, waduh Palurah bagaimana nih saya mau beol. Pak camat gimana beolnya di sini mah enggak ada WC Pak. Gimana saya udah mau kebudulan nih. Udah gini aja Pak, itu aja ke balik pohon jenggeng. Nyumput Pak. Itu daripada meureun kebudulan camat, nyumput ka beureun jenggeng. Buru kusut deh. Geus beres teh disestempel ku stempel kecamatan resmi teh na ge. Tai camat. Aku nolo camat ngising lurah ya tadi ketetak ramah amat teh katasan ge ngising cik lurah mau nyaing gitu. Aduh Pak Lurah, Pak Camat saya juga kata KTP-an nih mau ngising. Udah di situ aja dekat tai saya. Ngising lurah di diri tai camat, stempel ke stempel desa, cepret resmi tai lurah. RT aduh camat ngising, lurah ngising, biar paling ngising ya. Laju nama mana yang ngising gigir tai lurah. Ngan berhubung RT mah teu boga stempel, di ciri anak kuregang jenggeng. Tai RT. Aya sabar umruk eta karap. Tilu. Geus kitu aya kebo. Ngising gigir tai RT. Buru kusut bah. Torojo aya jelema bawa pacul jeung karung. Cik camat mau kemana Pak? Saya lagi cari pupuk organik Pak Camat buat nyurubuk jenggeng saya. Oh kebetulan sekali. Tuh ada tai saya masih ngebul, masih hangat, baru update. Jakoi mah zaman bahasa Inggris update, muka ge unboxing. Maka cik salah pamajikan kak urang unboxing yuk. Nah unboxing iya cenah
paket kurang unboxing, nah unboxing buka, oh berarti cik salah kena unboxing buka, meloyor gak salah kena kaburi, nek mana kakak, nek unboxing kok kolor ya, hari nek modal, tai aing cik sama tai saya baru unboxing, baru update, anut kene, tai lurah juga ada, termasuk tai RT yang wanginya wangi raskin. Nah, ya RT ya, kamu tuh tek, bawa aja mah, balik bawa raskin aja. Kira-kira aku lagi nanya ke orang dia, kalau dia suka karena karung, tai RT, tai camat, tai lurah, tai kebo, pasti tai kebo. Kenapa? Survei membuktikan, jikalau jeng-jeng disuruh buku tai kebo, mongpul hedok montok denok. Tapi jajal jeng-jeng suruh buku tai RT, hari tekan yang ngeleng dan koneng modal. Jajal kah tangkal cabai buka kakihan mau hirup mal pae bener artinya apa tai nage eleh maka innama faddalallahu bani adam bil ilmi wal amal nu ngajadikeun unggulna bani adam anak adam turunan adam termasuk kurang sadayana di makhluk anu sejen adalah karena ilmu sanggeuna boga ilmu diamalkeun itu ngamalkeun ngaranna akhlak adab sabajan ka boga ilmu aya teh diamalkeun mah boga adab moal boga tata kajian boga ilmu mata kulah aneh lamun aya kiai gede kajian boga ilmu aya teh diamalkeun mah boga adab sabab adab mah ngamalkeun tina ilmu adab mah ti jero kaluar ka lain di luar ka jero lamun hatena bagus kalau orang insyaallah bagus gerakna bagus nah aya kana kiai gede abade ka loba hiji waktu eta kiai ngariung cenah kanu subit mau santri naik kanu miskin mau santri naik hiji karena dinu miskin nya dengan ping-ping kotok hiji dengan amun jeung santri aing leungeunnya moal subuh cik ya laju nama cik kiai kanu boga hajatna santri abdi mah teu ngadahar lauk cenah keur mutih ngadahar naon bae cenah pak kiai ngadaharna koneng gede bae cenah nya koneng gede urang dia beueur teh nya oh koneng gede bae sok dicoelkeun jeung uyah gitu atuh beres ngadoa atuh kiai mah caluhak mirasa ngadahar daging kotok santri nama gahel ngadahar koneng gede insyaallah cek santri ieu kiai nu kieu mah dolim sira ge ditinjak mangegel kak tunggu tanggal mainnya cek santri mun ngariung kana sugi gawean ku engke kieu balas dendam pasti di waktu ngariung kana sugi segala aya hadirin atuh ngaran nu sugi sinyalna ge lain deui satrumna ngaduana ge meuli lekoh salli wa sallim wa barik wa sallallahu eta ge meuli lekoh anu al-fatihah muji lagi la ilaha illallah tapi jajan musik itu masyarakat la ilaha illallah udah kewenangan naon la ilaha illallah keur kiai ngadoa hade kulekona eta santrina neangkeun nusugi nu ajat kak hapunten nya ngawartosan we abdi mah bisi terang ieu guru abdi kuari keur mati geni naon ceng mati geni teu puasa sapoe sakuting keur puasa sapoe sakuting bukanna jadi suk jam genep jadi kuari puasa keneh tah hatur nuhun kasep mun teh dibejaan sul adab ka mika kiai betul keur puasa ditawaran barang daek beres ngadoa kiai cik nu hajat punten bah ka dieu lebah abah mah ka kamar bae cik kiai teh luar biasa penghargaan aing mah dahar lagi diistimewakeun di jero kamar bareng meuneut dikerem datang ke jero kamar dikunci di luar cetrek 5 menit can datang kene bae cik kiai doang sagala ge diayakeun jeung aing kebel-kebel tinggi anu kangsa 15 menit luar biasa doang nyaran eueuh heula cenah setengah jam kene sajam ker beke KHS santri nama di luar atuh bae hegakan ngadahar segala macam bari hatena rasain lu santri rasain lu datang ka jam 6 isuk dibukakeun lawang kamar kuno hajat bah geus gureuh apa ngas
Beda tuh hawa buteng lapar. Nges buka mah, bukan naon. Pantik santri apa mati gini, kuali bukan aja bener. Hah? Kurang ajar, berarti siapa penyakit nama? Nek dibeda ge kiai nyemplung bae balik. Jengkel ka santrina. Yang gerak panggil di gemak wae. Dah tangkap pesantren. Dia anak bah pura-pura tanya. Pelanan dia cenah. Atau enak bah. Dia ngabedakeun kanu hajat aing mati geuning ha. Cik kiai na teh. Bah ulah geura marah. Abah inget teh keur ngariung di rumah sakit. Abi cik abah keur mutih ngadahar koneng gede doang. Abah mah sama samutih kada daging kebok. Cik kiai na dia mah jeung koneng gede ge nyatu. Barang aing mata kilu pula gegedeun diconton ke Nabi Kangjeng Nabi basadidal haya iwat tawadu. Nya banget isinan, nya banget tawadu, nah handap asorna Kangjeng Nabi jujuna kurang sadaya hari umatna hade ku gegedeunan ulah takolot eta gegedeun budak leutik teh enak gegedeun mah aya budak leutik tiluan anu dua anak nusugi nu hiji jalma masakat cik nusugi nu hiji teh budak leutik ngabulkeun pakaya kolot bapak aing mah dia cenah mobilna loba budak leutik cik nuju komo bapak aing sawahna lega nu hiji anak masakat nyawa naon cenah bukan naon ngalamun cenah ada ide pernah neulekeun bapana kieu cik budak leutik nu masak komo dia barang bapak aing segede lodong barang gitu oh enak gedeun nyata kelang kiai dak gedeun teh kunaon teh bapak itu gede urang mah nu gede mah Allah Subhanahu jabatan diberi kurang titipan ti Allah ilmu diberi kurang titipan ti Allah kakasepan titipan ti Allah kageulisan titipan ti Allah apapun amanat dari Allah ulah sok adean ku budak beureum urang mah ibarat tukang parkir ngajaga nu batur ketika satu persatu tidak ada tukang parkir sudah ceurik henteu naon sababna nu batur kabeh wae urang nu Allah sadari kurang ulah rasa memiliki tapi rasa diamanatan kurang keamanatan makin banyak amanat makin besar tanggung jawab kita makin kecil amanat anu kita jadi ulah kudu hariwang kadinya nama penting di dunia masyarakat ge nu penting di akhirat leuwih ripuh kunaon sabab dasar masyarakat kalau tolot-tolot aja matak deuleukeun tate mah naon eta kalangan korjo jadi kualitas ibadah orang teh tingkatkeun urang kabeh ge sok salat memangna ge nu belum tentu bahwa cuma sebatas kuantitas tidak kualitas matak di akhirat loba bugang salat nya badeg bugang salat kunaon sababna salat mah salat tapi teu sesuai dengan aturan agama mantakna ngaji fardu ain mah bisa diwakilan ku tatangga barang teu sampe kuminanto kudu urang nu turun sorangan ngaji ka madrasah ulah hese teuing ieu mah babarikan naikeun kebo ka urang bibi losbak daripada urang dia kajar majelis taklim naikeun kebo mah babarika tinggal muka lalong losbak sinter kajut kebo cetek ngajlot ka luhur tapi gagal salah kita teh telok ngaji cetrek kucing teh kanjut di hareupeun majelis taklim ngajlot mah ka jero salah kira kita berjamaah surong ku pangajikan ka depan masjid ke musala sing sakeun sampingna poros pikeun pokona sinter kanyut ngajlot moal cikulah mangajlot ngombol nyabok mah pasti lain anu telok salat ieu ngeun salat urang bener tah henteu ulah kumaha Allah bae nu penting orang geus salat nek bener jeung henteu mah Allah salah tetep urang kudu ikhtiar kumaha carana teangan ilmuna zaman kali mah bodoh makdur eta teu aya jauh ti ulama teu aya nu eta mah naon sababna kiai santri unggal juru kali mah kecuali anyar kene asup Islam itu baru dimaklumi zaman kali teu bisa kene salat atuh telok ngaji berarti ngaji dengekeun kiai ieu mah kadang-kadang kiai di pagahan balik ngaji kiai nya dia omongkeun ai mah kadung cenah ngaji
Kurang gitu suka maling giliran kiai eta teh. Juga gitu mamun kiai eta nu ngaji sok tunuh cenah. Kiai anu magahan kumaha nu tunuh, nu dicari kanan kiai. Jadi omongkeun kiai, mun tah kiai keur magahan tunuh, kumaha henteu ka? Bari amplop gede henteu ngalawan bawa ongkos pan ka kiai ke ibu-ibu mah. Narembel bah. Cik kiai teh, ibu-ibu lamun hayang gede ganjaran, dangdan sing medok supaya salaki makin merangsang, makin terpikat, makin besar ganjaran. Kumaha cek ibu-ibu lah kiai, kedaman ge beak bae. Sanggup gue lagi bae. Ngelawan bae urang mah ngalawan. Ngaji salat berjamaah. Sabab naon? Kajen urang bodoh daek ngaji, maka imam nu nanggung jawab karena kesalahan dina salat urang. Alhamdulillah, urang salat sorangan mah hancur. Oh nanggung jawab ditanggung kesalahan orang ku imam sebab imam aja mengerti mata berjamaah jawara sadar menang topik ide ya Allah dak maka pamajikan bisi pae deui becan orang salat tapi teu bisa yang salatna cik pamajikan gati-gati paling dohar doh gerak ka masjid bae ke aya di ditu kiai mimpin ngimaman pokona mah kieu bae seluruh dilakukeun ku kiai turutan ulah anu beda leutik-leutik kan kayak jawab hari cik jadi gerakan itu wae ya baik ngaji mah geura salat bae mana yang pecik boga minjem nu abah minjem nu metoana ngelobok teh dia ka masjid pangheulaan atuh dina sapang beuri panghareupan diburieun imam pas ruku imam teh ge peci jawara kasege dasar mah bodong kasege ragang bari ruku ke imam kada jawara oh aing dikadek ku sia jadi jawara sawo kadok-kadok apa katilu kartong pokoknya main daripada pahit di pangimam mending mabur aja kiai ngompon waktu mana culak cilo nuluan jadi lalu muka ngajlot aku jawara ini boleh culak cilo imam diculak cilo barang nulu jadi lalu muka jelong baik si jawara ngajlong isi imam keluar aku nulu imam ngajlot aku jawara kayak ngajlot puntir jawara di kulilingan masjid aku jawab nang si imam udah aku jawab yang urutan muntir cik jawab iya nu disebut tawaf teh dong aya tawaf di Cipedang ya aliran sesat horeng imam muntir oge teu nyiar ojek liwat barang ngaliwat ojek di stop ku imam orang jai ka mana bah sabiakna bensin ku dia nya kusieun beunang ku jawara kebut aku dulu imam buat ojek jawara ge nyetop ojek orang kamana bah cecer imam atau imam dia cecer pokoknya mau doang film laga deh kau udah belum ada bangun yang beri prima eta ojek nu mawa imam beak bensin hareupeun warung numput imam kejar warung aku orang jawara dirinya siaran imam kejar warung kudu dialis beunang aing cik imam miskin daripada aing teu nyerah bakal dikadek dicabok ku sia tah mending nyerah aing cenah susah tak sadu ka jawara keluar imam dina persembunyianna ampun hampura tadi keur salat tengah aja abi nyegeng pecika ka tengah aja ulah dikadek abi ulah cik jawara selalu ngadek dia aing mah budak-budak dia geneuk nanya ieu urang salat geus tak teuca Kunang sababna aku ku bodoh cik imam teh aku sholat teh geus batal geus halus kak ngomong dia tadi aing balik jawab bebeja ka pamajikan namun sahabat orang Cipedang teh berjamaah neng urang gitu aku ribu kita berjamaah ribu kumaha buat ojek sagala berjamaah buat ojek gitu kan akibat naon bodoh mantap loba bugang sholat di akhirat ngomong di dunia aya keneh kiai ulah disia-siakeun ilmu ja urang malah ibarat tai kiai ibarat cai tai ibarat urang cai ibarat imam ngeun tai ulah hariwang selama loba keneh cai bener tak nu penting isi tai aya di tempat tai dina nang WC ajeunang puluk sok kumaha gedena banjur ku cai sing loba kege ngalelep bersih asal di tempatna ngeun dikhawatirkeun ku ari ieu usim halodokomo cai ngeueuhan nu misi mah loba bae
Jadi barak kula mah atuh ai tai sagede helm dibanjur ku cai sagelas kira-kira leuwih tah mah kan kadang-kadang bisa jadi cai seeutik jadi bau tai atuh loba teh kanu teu ibadah loba teh kanu maksiat santri jeung kayak ngajarangan kasepuan maot hiji-hiji teu aya mulai pak kudu urang geus eueuh kuali eta cai nu sok ngabersihkeun urang teu aya ngasaeutikan aya nu maksiat nang loba ai tai numpuk ai cai saeutik ngising sagede helm ngisang sagede senok atuh ieu buka oh jangan leungitkeun anak mantap jalan keluarna kumaha geranjeun sumur kah katanya sumur aku burung narik cai di gunung kajian make selang paralon mahal berbagai biaya jor tai lu penting kurang ngasilkan cai maksudna naon geranjeun sumur eta anak ulah sakola kabeh kah pasantren teh keredek tedek ninggalkeun sakola ulah ninggalkeun pasantren sababna ibarat urang ngagali sumur nyieun nyiar cai urang teh ngadidik anak supaya ngarti kana agama artina orang keur ngayakeun hiji ulama hiji calon warasatul anbiya di daerah urang anu bakal ngabersihkeun urang jeung masyarakat urang pasantrenkeun anak ulah eta anak gede saeutik kabita katanagana bae laju bae pitah ka Jakarta gerak ka Jakarta jatah tangga orang ya kayak di Jakarta mah balik sok mawa osron kecan kue kaleng uyuhan kuterak nah kue kaleng diberi gendong mah hulu untuk aing dari makabita bae pasantren kan heula geus pasantren mah ngartikeun ilmu agama mangga jadi apapun neuk jadi abri neuk jadi polisi neuk jadi dokter neuk jadi bidan apapun casing jangan dipermasalahkan lu penting hati kita sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi RT ngartikan agama dari lurah ngartikan agama camat ngartikan agama jadi dewan ngartikan agama jadi presiden ngartikan agama pan boga rem kirang urang aya rem ge kadang-kadang rem sok belum bae dah lolos bae komo tinggal rem dasarnya gula kabeh jadi kiai moal enak kabeh jadi kiai mah kiai di wasalemur ge paharang-harang bae komo tinggal loba tawuran lo anak STM nu penting ngartikan agama nah eta RT teu beunang nyekel mik marhaba saha keterangan teh nah eta lurah dilarang nyekel mik mimpin marhaba teu aya camat teu dilarang kunaon teh rok nyekel mik teu becus kumaha coba jadi lurah mimpin marhaba luar biasa viral itu RT mimpin marhaba camat mimpin marhaba ieu mah teh rok teu bisa kudu ngomong pada orang nabe loba kabeh beja ka baturnya pada orang nabe wae nu kula menit ieu pada orang nabe mas ya pada orang nabe eta nu bisa marhaba atuh jeung kiai dong jeung santri mun eueuh kiai jeung santri moal tulus marhaba ja calaki kami besok ilu mah ilu calang apa calana nyawara mun asal mirip bae beda kaciri nu becus itu cuma nu becus calang kumaneh bangkem nu becus bangkem kumaneh calang apa oh perwis lae sadek akur kiai mah yahun yaumah hasrin sik salaki mama cau mang harsim kan mirip eta cik kiai yahu was milisik koyo di kepung hansip wajar di atasnya man cau si arsen sambil baik eta bilang marhaba bukan yang wajib tapi siar agama namun nggak usah bisa marhaba redup lah oh bisa marhaba biraku kayak orang di cukuran barat Garuda Pancasila Garuda Pancasila aku lah pendukung mau terak buka lagi di gunting pikiran iya cai geus mulai saat nu ngising mah ngabadeu mangka palidkeun eta tai ngaji ieu pantang di nabi teh aya nu aya warasatul anbiya para ulama deketan para alim ulama ulah dijauhan mengpeng aya di daerah urang anak pasantrenkeun bapana ngaji indungna ngaji
titik segede ban salender. Ngarang ngaji mah lolos kah? Ibadah boleh diterima ke Allah lamun tanpa ilmu. Maka al alim habibullah walau kana fasikon kiai maka kasih Allah sanaja eta kiai rada polongo. Nang aya kiai polongo ngabade termasuk pula ngan kudu polongo cik kiai deui kelasna tah kula diduduk polongo ku Ki Mahmud wajar bae tapi jajal diduduk polongo ku RT gelut di dieu urusanan sorry majikan RT dong atuh sanajan polongo ge batur maka kasih marhaba bae mah batur mah disaeun teh cara salah kita teh bener ayat kiai marhaba jadi mantap hargaan kiai di daerah urang jangan disepelekan ulah eta dan kaki ti jauh anu geus kondang meuni pagujug-ujug hayang cium tangan bulak balik hayang selfie foto bareng ai guru kumaneh katincak sukuna magahan urang peuting 24 jam online kiai malain ngaji bae di masyarakat eta termasuk eweneun ngajuru bebeja ka kiai kan joy wanci subuh janari ngagedoran imah kiai ayeuna dia joy cik ka joy geura ka tulungan tulungan naon tulungan ka naon pamajikan abdi jeung ngajuru cik kiai urusan jeung aing naon nureuna pamajikan dia direunahan ku dia mah aing teu mantuan nah ning udang-udang aing atuh panggil bidan dukun kan itu dokter ulah manggil aing bidan geus 5 dukun beak kajam pencapeng ngising kan panggil geus leuleus kuar geus bisa tajam teh kaluar anak geura wayah ngaka pangnyeunkeun cai cik ya ieu bisa nyieun cai teh balik tadi manginum lain ka ieu ye cenah abi eta teh geus sok leulebah dina aqua teh geus cenah nya dijampean poh laju dia mau aquana henteu polong apa yang geus doana caina kudu ti kiai teh teu boga rasa laju na kiai mangeleh bae lah jangan kolot dia ka anak ai kiai mapan guru urang kolot urang sabab kolot eta kabagi dua aya kolot dinasab kolot turunan inung bakolot aya kolot ku sabab ilmu inung baknan guru urang kiai urang laju na kiai kakang kaburi kana saeng niu kana gayung tadi gerasan deui pan yang salusuh doy cenah aing mah boga ge salusuh ke bojor teh cik ke jojor teh kasih bedas teh ka toker Sampean ku kiai dina gayung teh siok jalan kamu ke jalan gede tas blang eta jam besar sudah jadi mah ijazah masal mun lamun dari teu make mahar moal manjur siok kalau jalan ke jalan tas blang ya joy inumkeun ku dia kasahat cenah bah atuh ka pamajikan dia polong nya endel dia ulah diinum ku dia ieu salusu ya mun diinum ku dia mah jalan modal bae dia dina beuteung ni mah orok kana kita aing udah omongan bae dia balik si kejoy ka imahna neng ieu ti apa ti kiai gerak inum nyareat si kiai baca bismillah panceng hate ka Allah ulah manceng kana caina urang mun sabah ngarajah nu ka surupan aja bukan ku ayat kursi kalah nurutan ngalelecet kunaon sababna aya percaya kana kekuatan ayat kursi lain ka Allah ayat kursi mah wasilah sababia kalau Allah ieu mah percayakan ayat kursi nah atuh geus kana kursi di pokol diinum tak ku pamajikan di ijabah pol borok kosok wah atuh si asik ka joy ku ato-atona lumpat di kanu kiai mah neuk ngulang tarima ubar pamali eta lain diasupkeun kana leungeun kiai diasupkeun kana bulungan samping kiai ka dieu kitu boy da buru-buru si kejoyna atuh panjina bulungan sapi nya nakal kana ieu nya bat eta nu nanyakeun ka ari kiai maka bage ikhlas karena Allah ngeun boga ewe boga pamajikan kajono kula ge leumpang ka mana ge ikhlas karena Allah ngeun lamun balik sok ditanyakeun eta ku pamajikan dibere sabaraha cenah ku urang dinya itu ulama ikhlas sabarna mun ewek ulama teu nyaho ikhlas sabab kudu meuli sekin care kudu meuli tulji atuh kumaha aja nu kitu mah kudu make sekin care Pak di kana gulungan sampingnya neko cik pamajikan kiai teh dibeureunana ku si kejoy ada aja
ulah gitu aja pamajikan kakak kami, jangan ada dusta di antara kita, jujur bae sih. Ulah sok salingkuh gitu, diporosotkeun ke samping kiai. Bubrak beragak anak kami, koreng matra. Mantap terasa. Ya dari yang mengaga kampang baik kakek lembur mah, kakek setempat mah, kaburu sorangan mah. Ampun, mah untung kiai mah alhamdulillah baik. Ya kena rezeki letik jeung gede ulah letik gede rezeki dalam sana mereka. Allah syukur sababna kajian dibere otok hiji aya sungut buaya mau ketak-ketak kene bae hayang. Tapi dibere remeh, siremnya sakene. Dia tergantung orang Yuni buaya teh Yuni sirem. Yuni buaya kumaha sebuh hangka sampai paek kana penang hatta gitu moal makobir. Eureun moal pulih. Eureun moal usaha, eureun moal ngaderdar almatan bedul bayangan moal. Eureun geus pae mah. Duh kiai galawarakeun hargaan kurang warasatul ambiya ieu ngaji di jam 7 sampai jam 11 magahan ngaji jam 20.000 bari jeung ipis dibikeun kae bari dipadahan kiai ampurannya kiai si ikhlas bae si kiai mohon bari leuleus mantap kiai lembur makaruruk sakalian lintuh lain ku sabab senang cacingan yang ada ikhlas lah ikhlas kurang biji ya dasar terletik kalau kapos yalu ngestot kurang biji masya Allah hargaan ulama kita cinta Nabi cintai pewarisnya siapa alim ulama cintai duriannya para habaib eta orang cinta ka Kangjeng Nabi sahabat itu pernah sasalaman jeung kiai sarojeng pernah salaman jeung kula jika nyeun waktu urip dunia sabi nu pernah kontak fisik jeung kula di alam dunia maka bakal didieukeun bareng jeung kula di alam surga alhamdulillah mata pangijieun kiai mah di mamana ge sasalaman bae ngepung kotok jeung kiai ya itu ulang video kotok di tengah lain jalan lewat kotok kalah salaman lah kaki kotok udah kasih dari baik jadi kayak gue udah masa salaman jadi aku terusin bener banyak yang mesti mikir jadi sekarang Allah ya baiknya sebenarnya kotok si ulang salaman yang kiai gua bakian sak salaman ini ke warasatul ambil hekar tanggal sabar tanggal 4 pulang mau poe lo malah betul ampurannya ya masaknya baik mudah-mudahan berjeng manfaat juga kurang lagi sasalaman dia jeung kiai iya mah inti nama mudah yang hasil catapakan kita orang sadaya orang biasa ibadah ke Allah sesuai aturan Rasulullah kut masuk wa makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.